Hiji haneut Ujang ngalanggeut di emper warung ngareureuhkeun tas di sawah. Mang Tawi nu boga warung nyamperkeun ngajak ngawangkong. Tambah kesel meureun pedah meuneuran ti iseun. Sar cikopi, sar leupeut jeung gorengan. Nyuguhan cenah lain ngajual. Itung-itung ngaleueutkeun tuang Rama. Nyet kana kasayanana bisana ngawarung di dieu teh dijajakeun anjeunna pokna teh. Keur upleuk ngawangkong bari barang dahar. Jol batur nyalamperkeun si Sahri. Si Asep jeung si Ihok ge ngarilu diuk bari ngareureut kana leupeut jeung gorengan. Kok para yang mateng ting kareta kos domba eleh? Meni pas pisan nya gua ante kuring kelapa ditampi mah. Tapi ini mah Yang tadi saru di tiang teh. gitu aja naon. Kita ke bumi eueuh, masih gitu eueuh. Kayak ini tiang ke masjid naon tuh? Aya loncat misang. Saur geulis nangtang jadu Jadi naon main bal? nya cenah engke wayasan Kayak ayeuna nya cenah di lemburna di ditu urang kudu ngajora ka ditu. cuci sa datang kita ante ditu teh. Tadi Kakang Yana malah geus disanggupan. Lohor nu rek mariangkat si haur geulis teh ngagimpung hareupeun imah Kang Yana. Nya wae geuning kolot kieu anu rek milu gede hate nyeung kitu mah meni kareuning hate teh. Hayang gerak prung, hayang gerang beban sisan roib. Hayang hayu atuh bukit manten. Sia starip keur disusuran ku sedo. Ka bawah kitu sia pandegelan emang mah pasti disewan ieu. Ka bawah kana brek mah maena mah teu sabaraha ngan buat kutubruk saya mah jeung bisa diandelkeun kana ngeureukeun musuh mah. Terus geuning datang hanya umur si Asai pasti marah lah tuh tarik mah kudu disusulan si lain mah. Tes yang laulih isu teh ngaeur sieun sarupan mah. Wanci asar main bal teh erek dimulai. Geus lobaan nu datang ka lapangan. Oh itu si Sandroibnya tukang keletik teh nih make celana warna berem nya belel deui. Reo kadi nuturkeun bah teu make aturan silih operan, campur we ngagulung cara budak. Semangat ya Sahri, semangat! Eueuh si Sarti meuni bagaya nyemangatan si Sahri. Keur we poal mas si Sahri jadi bisaan mena ke si semangatan si Sarti. Bal nyelap dina bitis nu pabelit. Seak jukuk dampal suku Ujang. Eueuh nya kunaon eta si Ujang meuni edan kitu. Pan mualaf naik sunatan sebenarnya sekejaran dan ini bantuan. Da mun ka duka mah ditajong teh si kunyuk teh. Isuk-isuk Mang Tawi ngalongok ka imah si Ujang. Assalamualaikum, Jang, punten. Sep ka bener teu mancetan teh niu tenagaan. Ieu sebenernya Jang kudu kumaha deui. Sep itu punten mangukakeun eta tamu. Mun Jang. Sahabat Mang. Teman tang Mang Jima teh. Ayo Ujang bugu itu mah ada dalam balas kamu. Baliknya ngaran kamari teh. Nuhun atuh Mang. Padahal mah mun teu mawa nu kitu mah rek kitu rek kieu dikira-kira heula diukur ku tenaga sorangan. Dihanca-hanca ge keugeuh kita kabur mau nu kitu mah. Teu mahna karasa ku kuring sorangan. Semua wae sisa we nya. Amin Mang, mangga atur nuhun. Jadu nya di Bumi eueuh. Ke bumi eueuh kamu sih.
Katari. Kira. Wih, anjing sing cakap setan nih. Oh, nunggu na temang. Ya tuh. Kemakan. Tuh, dan si goyang pakai. Paling mang jimat.